Usus ayam dimasak kieu we nya, hayu besti masak deui. Da ieu teh bawang beureum jeung bawang bodasna diongsrengkeun heula meh seungit meh rada garing. Tah lamun bawang beureum jeung bawang bodasna geus asak ieu tambahan we ku bumbu aromatik biasa salam, sereh, laja, jeung geprekan jahe. Tambahan ku cabe bendot jeung cabe hejo keriting tuh. Tambahan ieu teh nya ususna diasupkeun. Lamun ususna geus diasupkeun kieu nya besti diaduk-aduk we meh tercampur rata. Tong poho make kunyit bubuk nya besti meh ngeunah meh tong bau amis. Geus kieu mah ditambahan bumbu we bumbuna mah biasa besti penyedap jeung kaldu jeung gula bodas we saeutik, kecapan we besti tuh lah ieu teh nya lamun teu dikecapan warna pucat. Tuh tambahan we ieu teh ku ladaku besti tuh. Mun geus ditambahan ku ladaku kieu mah nya besti aduk-aduk we bae antepkeun meh bumbuna kacampur meh ngaresep kabeh tah besti. Tuh mun geus kieu mah besti nya geus rada asak ieu teh nya si ususna teh ditambahan deui ieu teh ku bawang daun jeung tomat meh ngeunah meh aromana tambah seungit jadi lamun ditambahan ku bawang daun teh besti nyangke teh bauna teh sok meuni seungit jadi menggugah selera makan tuh geura besti ieu teh mun geus kieu mah tuh geus sacaina oge geus saat ieu teh asak ieu teh besti mun geus asak mah geus we diangkat parinkeun kana wadah ieu teh tuh pareuman we komporna besti tah parinkeun ka dieu tuh asak we ieu teh tinggal nungguan sanguna ieu teh besti nya sanguna mah can asak kedeung deui tah deungeunna geus asak tuh besti nya ngeunah ieu mah nikmat tuh hayu besti nuhun tos nongton videona.